Aya nu paling beda di masjid urang lah. Aki-aki nu maca salatullah salamullah. Komo aya aduhan aduh. Jakarta beda, Garut beda, Banten beda, di urang beda. Aya nilai nu sarua naon? Sholawat. Nu dititah ku Allah maca tahlil, anapun tata cara manganyangakeun. Laki nu mau takum an la ilaha illallah, nu dititah ku Allah teh maca tahlil ibu, anapun tata cara mah kumaha ibu we. Red ka masjid sabelah maca tahlil bari tungkul la ilaha illallah. Red ke belah kaler maca tahlil bari ngagideug la ilaha illallah. Red deui ke belah wetan maca tahlil teh bari muter illallah illallah illallah. Tata cara beda, nu tungkul nu ngagideug anu muter aya nu sarua naon pelebas sarwana maca tahlil. Nah mah jeung kudu pasea. Bener ya? Dalam mun ditanya mah nu gigidegan gitu, cinta mang nadi gideg-gideg teh cenah hiji we judul mah ngarah teh tunuh. Cobaan ku bapak tahlil geus sok bari tungkul la ilaha illallah. Sigeung guprak molor. Hanya sekedar metode bae digudag-gideg. Paingan cek Nabi wiridan tong loba teuing bayangkeun ku ibu maca tahlil ribuan kali bari ngagideg gitu. Wah, kaluar ti masjid teh moal teu ranyai teh. Mau teh galeong ka ditu, galeong ka dia ditanya teh mana mabok arak lain, mabok whisky lain, donal lain, brandy lain, inek lain, ETC sugan lain, rebusan cucungik eta lain. Mabok naon atuh maneh? Mabok wiridan, nya wiridan nepi ka mabok. Aya deui nu leuwih gejul deh. Darep pidato isukna teh. Alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu ahli wiridan mah karaos ku abdi nepi ka tepung jeung Allah. Cinta kumaha bentuk Allah waranya na memang nak kica-kica gitu. Sakadar metode bae. Neangan nu sarupa moal aya. Ibu bisa maca sholawat jeung ustad teu pati deukeut ka masjid jarang langka ungah. Da urang mah riweuh ku kasibukan. Tapi nah ibu sholawatan bisa ayeuna mah Bu. Cetrek tina TV Nisa Sabian pan bijil pan ngapalkeun trek mani teh anuk dikitukeun jeung gitu Bang. Kurumuy incuna bidadari di dadam bidadari di dadam ngan aki pipiluan jeung teu apal naon duri-ruri dam-dam. Geus kacau. Sadel atuh da. Di Arab ngaran salat ngong adan harita, ngong qomat harita, naha umat geus leubet di jero masjid. Di urang ngong adan harita, qomat harita, hampura imam eta makmum eta. Nya di Indonesia ngagunakeun tata cara, kumaha tata carana? Lahirkeun sangeus adan memeh qomat pupujian heula. Ning magrib teh eling umat bari culang cileung muslimin muslimah ayo orang berjamaah salat subuh magrib beureun poho pikeun kewajiban urang keur di dunya kanggo pibekeleun jaga di akhirat ret ka tukang saurang pan anu teu ka masjid oh cenah can qomat milu di Arab eueuh kikituan nama kejeung eueuh meujeul jelema samemeh adan geus kumpul di jero masjid bayangkeun di Indonesia geus adan 5 menit ge eueuh wae ka masjid hanya sekedar metode hayang akur jeung Arab hampura moal bisa. Bener? Teh keheul atuh da nepi ka jelema teh pasea ku beda teh riweuh. Si eta nu diulikna teh cacapekeun. Kesal sudah. Cing atuh silih hargaan. Jeger ka masjid diomongkeun ceuk urang mah atoh jeger ka masjid. Ceuk urang ieu awas-awas koropak dianggap bangsat. Da araleun atuh. Jeger mah justru DKM nu kudu pinter nempatkeun. Oh iya jeger wayahna jeger salat subuhnya adan teh. Lamun dede jeger hega adan subuh harudang sararea ge.
Heda ieu teh jeger teh awak waweg, jangkung gede, tato rentek. Lamun ngomong teh kuat suara Bima, pas adan meureun suara Bima, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kuat sasangklong. Darabeng teh Pak ka masjid da ku gandeng teh ya. Datang ke masjid teh lain deuk salat, deuk neungeulan jeger teh. Matak bisi aya jeger sok adan subuh. Ari kiai mah adan Isya kiai mah ngarah babari tunuh. Ai kiai mah pan adan ge di alus-alus, make cengkok sagala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan kiai. Bisi bapak bade nurutan, insya Allah moal tamat adan teh kaburu pingsan. Da beuki teuing udud urang mah tuh. Jadi ponok napas tengah hegak.